Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan ka luhur. Bismillah. Terus turunkan heula ka handap. Turun deui kieukeun heula. Kieukeun heula saeutik kitu nya ame eta nagaan. Tah ieu teh nya teu wae traveling tapi bae teh naon da memang ieu mah simbolna kitu. Naik deui ka luhur rada saalit bisi. Turun satengah daleng. Tah kitu nya cecepkeun deui ka handap. Naik ka luhur. Dihitungan ka 3. Ka luhur keneh. Pepeskeun sasarangan 1 2 3. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya Channel. Hari ini saya meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Cibiuk, Garut, Jawa Barat ya. Ini rombongan prianya udah tiba di lokasi. Saya mau nanya, ini rombongan dari mana? Cibiuk Kaler. Yang nikah siapa? Deni saudara. Semoga dilancarkan ya caranya. Terima kasih ya. Tahun satu. Oh iya enggak. Prabowo pokoknya. Ya, nomor 2 Gemoy. Ya. Siap. Bukan Pak ya. Wah, perabot. Dulur-dulur sami cunduk kadang wargi sami hadir baraya anggang daratan dina ieu patan-patan rehna mudah-mudahan aya dina kabarokahan tur rahmat ya Rabbul alamin. Prosesi simbolisasi seserahan parantos didugikeun ku ka ibunda Neng Salsa rubina kanggo sakalih antayana anu sanesna senyum cenah anu di balik dia teu halangan heula jalan. Nah salsa naon bisi pahyeuy di tangga salsa naon salsa ku kumaha ieu cek moal disahkeun ku Bapak KUA sok kumaha jalan Bapak KUA Bapak entong lah kudu kumaha sok salsa Selvia Sari tah kuari diemutkeun deui reuaseun ieu mah asli wani diriungkeun ayeuna saha sakali deui salsa reuaseun geus ya alhamdulillahirabbil alamin da meunang neuteuk sakali asal ngiceupna sakali geus tah sakitu nya alhamdulillahirabbil alamin mangga diaping ku tim Pagar Ayu pembawa wedding gallery dengan cantik jelita langsung menuju
ke meja akan. Untuk baca, silahkan untuk baca. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang deni kaula nikahkeun anjeun ka putri bapa anu asna Salsa Sintiasari kalayan kupen nganggo perhiasan mas kawin, nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Kami abi nikah kaneng Salsabila binti Asep Mantri Somanti kalayan ku mas kawin 10 gram dibayar tunai. Ya. Bisa geningan ngomong. Alhamdulillah Sekali tembak euy. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin disakseni kesadayana sabada abi memeja akadan ayana abi bade mayar mahal abi ini serena kapugan ayo boga abi dibayar Bu Kadin mudah-mudahan kesayang taat dibalas Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada rontok kita. Calegnya caleg kan. Sakit ada pandan. Mau sela Al-Fatihah kanggo Ibu Rama. Anu parantos ngantunkeun di alam dunia ieu. Rehna ayeuna ku nu jantan raka Bapak Dedi kan Ibu Dede hidup teh dirojong ku doana, dirojong ku kanyaahna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oge kitu main salsa. Dina tetep ayeuna hidup tetep duaan. Anu ayeuna di payungan hidup nyaeta indung anu ngandung selama 8 sasih kakandungan bundal gendol kaditu kadieu melaan nahan nyeri cangkeun melaan nahan nyeri tatak melaan nahan nyeri sampeanana ugal-ugalan ku ngais hidup duaan brang gelis kaset anaking gerak hiap rangkul panangan indung hidup duaan sok gelis kaset mayun caketan cetak pananganana sok duduk gelis kaset tubuh kanu jantan indung
duaan diragam taktakna putra putrina pek gelis badan dan nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun ridho bibi tilu janten indung anu ayeuna di payungan hidup tuaan eta indung anu bakal saterasa ngadoakeun hidup anu aya dina jalan Allah dina kasalamatan tur kabarokahan oge hidup tiasa ngalamun rumah tangga anu rukun sakinah mawadah warahmah dirangkul dipeluk sayang gelis kaset sok dipeluk dikekep beral gelis kaset didoakan pamugi hidup jantan keluarga anu rukun runtut raut sakinah mawadah warahmah oge biasa ngawangun rumah tangga anu rahmatan lil alamin dikecup mama putra putrina sok dikecup aa rada ngadeg saalit nah gitu sok sasarangan dikecup lema tahan alhamdulillahirabbil alamin ayeuna neng sareng aa ngadeg janten kumaha neng sareng aa ayeuna mari janten mama ayeuna janten mama janten mama ulah kumaha pasihan kari ahna pasihan kari doana pasihan ka ikhlasanana nya mirsa papanjana sapa padana bral carek lamun aya salah bral tepak lamun aya olah hapunten anu kasuhun pamugi urang doaan tiasa didorong doa dirojong doa sana ngocor diisuk jeber nepikeun ka saudara citur melaan naon melaan ka hoyong melaan ka bapak grapenta ridona kanyaahna supaya hidup duaan biasa ngalakonan rumah tangga anu pinuh cobaan pinuh ku kenyataan pahit sategaraan jadibatan gelis kaset berat suku gerarang kulu anu jantan dipeluk gelis kaset gelis kaset ku apasan doaan hidup doaan satu terasa bakal didoakan satu terasa bakal diingatkan rehna hidup doaan ayeuna parantos menjing jatuh kranti gumantung kana ridho Allah oge ridho anu janten bapak sareng ridho bral gelis kasih gerannya nilagan dina kehidupan anu mendatang pamugi hidup doaan janten kulawargi anu sakinah mawadah warahmah dikecup kening putra putrina ditahan sekedap tahan heula lambut bensin harupate di barangna awon nih salsa itu canak minta babari gas babari kadoro tah eta teh sami jeung manahna istri jantan kedah dimanja nya kumaha ieu katinggal mah eta si harupate teh aya naon upami teh aya naon tapi upami kajedak disareugeut toko sewa sok rada ngambek itu nengnya kuneng di mun aya nu kahuruan ku getas harupate tah neng teh kekingin getas harupate sok sadaya mah neng tah kitu tapi kedah ku urang sucikeun ku saurang tah teh kedah janten pemanis penghangat salahnya pendingin gitunya ari penghangat mah teh wangi tah sok ayeuna canak kendina ku aa di teteh pagar ayu rambut tah cekelan ayeuna ku neng eta teh ku aa sesek cecepkeun gadinya balikeun cecep
masukkeun tangame pareung sa Dilaunnya acan, oke. Terus itu tinggal di kuah, ayo kene teu rohayna. Teu aya, aya kene teu aya canak deui kuah. Cabut. Canda, ayeuna. Ya, yang paling ieu. Potongkeun kuduaan, tah nu sifat di pasar Bandung teh kudu potongkeun terus. Hiji, dua, tilu ini kan kamera atuh. Tah, gitu. 1, 2, 3. Nah, tong dipiceun sok piceun kapengker ku hitungan tilu tong di tengok deui. Hiji, dua, tilu sok bebarengan. Alah, kitu. Naon deui eta Neng aya naon? Aya elekan. Paling dia elekan Neng. Elekan teh nu aya tisuan eta Neng mulut panjang. Elekan nu hareukeun ku hidup duaan nyaeta turunan anu soleh kali soleha aya dobrak teh cenak sakanteun sareng nya elekan teh simbol kakosongan buka heula elekanana alah rusuh ya ngabukanna aku bismillah dibuka teh tah kitu nya bismillah ya tah elekan bentukna kumaha eta panjang siga saha ya siga awi itu udah bener nih pinter sok salam ya eta bolong tinggal gua bolong mundur sekali kan mundur tak boleh gitu mama biasa dikosongkan kalau ini sebagai saya di motor nanya kapan gitu dah sip tinggal gua atau lu tadi mah kosong ayo nama pas aya anu ngisi eta Neng salsa oke gitu deh Neng eta naon cepeng teh kasucian simbolna nya eta kasucian teh naon Neng anu muruh muronyoy gitu nya tinu samira hidup anu ke bakal ngahiji di umi teh sareng ku Neng duanana unsurkeun eta kahadap ku ayeuna jejak nya ku mau bismillah jejak ku tumitna tungtung sampean tengker sok Neng mundur salih gelis pilih kan acuk sok bade diplastikan moal upami aya plastik mangga plastikan pilih kan acuk ya antara tisu punten tisu gelis sekaligus kulitungan hiji dua tilu jejak hiji dua tilu jejak dua nana alah hiji heula anu aang kudu dipotong oke da ih geus aya si Neng tuh itu aya nama ku itu aya ku senal ku pangkerna sok hiji dua tuh alhamdulillah lajang ayeuna Neng tah ieu kanggo tawi simbol bakti hidup kedah upah gak naon teh kudu bersekanya jadi pamintos naon teh kudu dikumaha umatnya gitu nya kan tos kumaha kayaknya rumahnya ada kedah sebelum dan sesudah itu harus dicuci sayang sok mangga dikumbah sampai anak mulai dikumbah ya rada-rada kedah buka edukasi bantaya bohong cenah tuh langsung Neng kan sampai anak kocorkeun kitu gelis hiji baktosnya ya teh sanes urang teh bade nyuhun kamu jantan saroge teh sanes garingkeun kitu nya cie tukanya cie tadi Neng hilapnya engke ini teh kedah kitu Neng salahnya ada benernya kedah kitu teh maksudnya uduh heula dianduk engke teh kudu sunat heula so ayeuna ajeng Neng ieu teu pamali teu kieu ka disumpang keo pamintos batur sok ayeuna sasarangan apa payun-payun deui cek ayeuna sasaran dipeupeskeun di ieu teh puncakna puncak keabadian puncak kehidupan hidup duaan ku tangadi hidup duaan ku kepercayaan hidup duaan ku mau bismillahirrahmanirrahim naikkeun ka luhur bismillah terus turunkeun heula ka handap turun deui kieukeun heula
simbolna gitu naik deh kalau Quran rada saalit bisi turun setengah neng tah gitunya cecet gede ka handap naik ka luhur di hitungan ka tilu ka luhur keneh pepeskeun sasarangan 1 2 3 nah gitu Lucat. tahnya neng upami entos lengset teh ulah langsung bobo salah ulah langsung kemana-mana tetep heula tinggal heula sok cana cepeng heula tetep heula ngobrol heula ulah langsung ditinggalkeun habis di Bandung tah ditutup heula apapun itu harus dengan komunikasi sanes komunikata da eta mah kuis nya tah ieu mah kedah dikomunikasikeun sakali deui ayeuna tong minggu kudu bawel teh da istri mah nya identik bawel ayeuna sok ka keun eta pasikeun ka tinggal deui tetep deui supaya rasanya mah teh langkung-langkung dirasa hidup duaan oge langkung oge hidup teh cintanya kasih oge rehna ku ridho Allah tah gitunya toong terus toong sih tinggal tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulah jebak tapi masuk ka dita gitu so tanya di foto ya mama iya kudu kada dijebakkeun ka abdi mah ini ada alhamdulillahirabbil alamin prosesi bantayan parantos rengse rubina mangga kanggo iya ya 1 2 3 mangga mama dihuapan putra putrina hiji huapan ieu teh mugia hidup teh eta jadi hiji huapan anu bakal nyumangetan hidup tuaannya sumanget keur putih sakali deui nah ayeuna ngali apa ayeuna kapayun mamah dipanggeran apa nah gitu kirang keneh banyak kek jeung barakatnya sekedap deui hiji dua tilu nah hitupnya nak geus gelis lihat ke kamera dulu naikkan ke atas so senyum sambil senyum lihat ke kamera senyum cheers kuatan saha ayeuna yuk itu yuk hiji dua tilu kuatan saha wah tepuk tangan diam-diam menghadirkan nama ayeuna mau alit heula alit ageng rezeki hidup kudu-kuduaan di raoskeun sasaranna ya geus kasep neng kakak tuhu ka ditu adi kakak tuhu ka paling dieu ka dieu nah hiji caketan bae batal udah oge jadi uduan deui hiji